Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada Madika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Sabadana Kiai Musonif nyaritakeun kana bab tayamum. Ayeuna musonif tumandang kana bab anu mertelakeun tina perkara anu najis, rupa-rupa najis jeung cara ngaleungitkeunna. Wa izalatiha jeung ngaleungitkeun kana ieu najasah. Naon ari najis? Ari najis teh nyaeta wal muradu bin najasati ayanuha wa ya mustaqdarun yamnau sihata nahwis sholati haitula yajuzu. Anu dimaksud najis ku kitab Riyadul Badi'ah nyaeta sakur-sakur bentuk anu dianggap geuleuh anu bisa nyegah kana kaabsahana salat. Perkara nu geuleuh tuluy bisa ngahalang kana kaabsahan salat eta najis. Mahalamun geuleuh tapi teu matak ngabatalkeun kana salat seperti naon leho, eta mah lain bab najis. Atawa geus sakitu mafhumna. Al hayawanatu ari sakur-sakur sato kulluhanya sakabehna hayawanat eta tohiratun anu suci. Kabeh sato nu aya di muka bumi hukumna suci illal kalba kecuali anjing wal khinzira jeung bagong wal mutawallida jeung sato anu kaluar min huma tina ieu kalbu jeung khinzir au min ahadihima atawa tina salah sahijina kalbu khinzir wal maitatu aw ahadihima geus. Sakabeh sato nu aya di alam dunia eta kabeh hukumna suci. Kumaha maksudna suci? Anu tadi teh sabalikna berarti tina najis. Tatkala urang ayeuna salat atawa ibadah anu perlu kana suci na badan heug aya sato anu hirup keneh ka urang teh lalendean kumaha teu masalah selama urang meyakini yen sato eta teh teu mamawa najis teu masalah. Kulantaran pada hakikat nama sato anu hirup kabeh hukumna suci kecuali anjing, tuluy bagong, sakur sato anu kaluar ti anjing jeung bagong atawa anu kaluar tina salah sahijina al mutawallidu minhuma teh bikangna bagong gitu jaluna mah naon we ta anakna teh disebut al mutawallidu minhuma. Jadi hewan anu keluar ti bagong atau anjing. Lamun au min ahadihima mah kaluarna tina hewan anu suci tapi jaluna teh katakan bagong atau anjing. Tah sok sanajan ayeuna rupana rupa lain bagong jeung anjing hukumna keukeuh masih keneh dihukuman seperti hukumna anjing jeung bagong. Oyahna wal maitatu jeung ari bangke kulluhanya sakabehna maitah eta najisatun anu najis illal adamiyya kecuali anu kahiji anak turun Adam was samaka jeung lauk cai wal jaroda jeung simet nu kamari teh geus dikanyahokeun kabeh bangke hukumna najisnya hukumna teh aya nu dikecualikeun nya eta tilu perkara teh anu kahiji bangke jelema anu kadua lauk cai anu katilu simet eta masuk sanajan geus jadi bangke tatkala urangnya teu geuleuh ngadaharna boleh didahar da teu najis. Namun laukna kecuali lamun geus bubuk pisan geus bubuk geus aduy eta mah geus teu bisa. Tapi ieu mah karek paeh atawa geus ngambang tapi layak keneh didahar meunang teu urang didahar boleh eta mah teu ngadahar bangke. Dari lauk cai maka BG sok sanajan bangke nah hukumna masih keneh halal kecuali naon kecuali taina mah dihukuman najis keneh tatkala kumaha tatkala taina teh keluar tina lauk anu gede
matakan ajengan anu apiknya anu apik pisan asin teh diharamkeun asin teh komo asin gede asin naon atuh nu gede mah jambal si anu karar itu soalapan ari asin mah biasana dijieun asin teh tanpa dilaan jeroanna heula tah si jeroan eta teh dihukuman najis jadi si asin eta teh najis matakan diharamkeun nuang asin anu galeudeh pada beureum eta termasuk najis kudu apik pisan eta teh eta berarti cumi-cumi lamun cumi-cumi mah tina tintana sakaenean anu beukieun digoreng jeung tintana mah najis wayahna tintana mah sabab naon sarua jeung getih lamun di sato lain mah eta teh getih lamun cumi-cumi mah tintana matakan diharamkeun ulah eta mah ulah dituang wayahna bersihan heula tuang mah dagingna we iya tintana teh katakan gitu tahu ajengan anu apik pisan mah asin cenah anu paling nu halal ukur hiji naon ukur lauk teri unggul nah lauk teri mah kajeng teu haram teu najis gitu dari lauk teri mah pan awak ngaleutik dina eudeuк dikeluarkeun lagi hese matakan dimakfu eta teh berarti anu amanah kitu ngaliwat nya jaga-jaga nama udah asin di kumaha heula geuna mah peda yeuh di kumaha heula dilaan heula jeroana tuluy digoreng geuna heuh deui hese nya ada tipis ngayam iya sebagian guru-guru orang anu apik pisan kulantaran eta perkara mah sok diasinkeun teh bari jeung jeroan-jeroana teu dilaan heula mahal halal wal jaroda tuluy simeut atawa nya sabangsaning simeut lah naon tong corang kan termasuk simeut teuing papatong tah ting termasuk simeut ting teu tah simeut mah jangkrik aya beuki mah jangkrik termasuk simeut jangkrik naon itu nya hari beukieun mah teu naon gitu secara fikih mah teu naon teuing naonnya hadisna teh Nggak ada donat mungkin naon yang ada donat lain mega cos gitu jadi goreng tinggal dimakan cucuk kasih warna bentuk masih kalau ini cuminya mas udah oke aku berkecuali udah oh lain sorry maksudna suci tatkala geus jadi bangkena kulantaran naon ari simeut eta teh salah satu hewan anu dimulyakeun munggu sara kulantaran naon baheula umat zaman baheula rata-rata lamun diazabna teh sok diturunkeun wabah simeut ningan wabah simeut tepikeun ka manehanana teh nya terkenai wabah ieu qalal jaradu aktaru junudillahi la akalahu wala ahromahu sabab aya pendapat anu ngomongkeun yen simeut teh nyaeta salah satu tentarana Allah anu mana teu meunang ngadahar kana simeut jeung teu meunang ngaharamkeun kana simeut maksudna ngaharamkeun teh tatkala geus jadi bangkena tetep suci kitu eta teh tatkala ngadahar mah nya permasalahan palingnya mukhalif jeung hadis ieu ku hadis jadi dicarek urang ngadahar simeut walaupun halal dari kriteria sato anu teu meunang didahar panan kukuna bisa maehan kukuna anu bogaeun sihung atawa sato-sato anu dipencit lain karena Allah nya karena lapar mah tuh komo bari jeung make bismillah mah aman keneh ieu mah lain siga naon atuh mencit jang eang tah mencit jang eang kumaha jang eang ya non jang eang hungkul gitu tuh bismillah atau kumaha di niatan teh jang eta kumaha teh mah wayana teu bisa didahar eta mah kecuali lamun oke lah syariat jang eang tapi bismillah ya Allahu akbar ai mencit mah nya karena Allah we eta mah teu nanaon
Wa kullu ma jeung sakur-sakur hewan kharaja anu kaluar wa kullu ma jeung sakur-sakur perkara kharaja anu kaluar minasabilaini tina dua lawang eta najisun anu najis ilal mania kecuali cimani wariha jeung hitut angin wal haso jeung kerikil illam yan akid lamun teu jadi kabundel ieu haso minal bauli tina cikiih. Tuluy anu najis perkara anu najis selain bieu bangke nyata sakur-sakur perkara anu kaluar tina palawangan hareup atau palawangan tukang. Sakur-sakur perkara anu kaluar tina kubul atau dubur hukumna najis kecuali hiji cai mani mah secara mazhab Syafi'i teu najis cai mani. Tinggal lamun urang ayeuna salat teu nak kolor teh cai mani garing kumaha teu naon. Wariha hitut teu matak nganajiskeun. Wal haso tuluy kerikil anu kaluar tina palawangan hareup atau palawangan tukang dengan keyakinan yen cikiih eta teh lain yen kerikil eta teh lain kerikil anu terjadi tina pengendapan cikiih. Tabangsana anu batu ginjal hub keluar genian batuna are eta tina cikiih lain. Endapan eta teh nyandapan naon anu diminum ku urang. Oh eta teh endapan anu diminum ku urang. Kopi hideung. Gula. Ya. Batu. Wa illa duda tuluy kecuali bilatung. Urang modal teh aya cacingan atau aya bilatungan heug dicokot di kumaha deui ka bawah salat teu matak batalkeun. Da eta mah ukur mutanajis. Tuluy wal habbal ladzi lau zaro'a la nabata atawa sisikian urang ngadahar naon barang tuang aya sikian ari keur dipikeun aya deui sikina teh heug dikumbah ngahaja deuk dipelakeun deui kumaha teu eta mah teu najis siga luwak matakan teh eta kopi luwak sok sanajan pan kopi luwak kalau naon hiji hal anu kaluar tina palawangan tukang meureun nya tina bujur luwak nah eta kumaha meureunna najis meureun teu kulantaran eta mah siki anu mana tatkala dipelak teh bisa jadi deui dengan alasan teh sikina teh bisa jadi deui tatkala dipelak. Mulai cangkaleng ya. Cangkaleng kumaha apa prosesnya? Cangkaleng mah jadi pelaku jalmi ku cara. Oh, eta mah terus jadi tangkal atuh. Ieu mah sikina we konsumsi siki anu kaluar langsung tidinya. Cek kopi luwak geuningan Pak. Prosesna teh kitu. Heeh. Bibijian anu kaluar anu tatkala ku urang dipelak teh bakal bisa jadi deui. Eta dihukumi suci. Jadi tatkala keluar nama mutan najis bisa disucikeun. Wabido la yakulu lahmuhu tahirun mutlaqon. Tuluy endog anu kaluar tina sato anu teu meunang di dahar dagingna hukumna teu nanaon hukumna halal di dahar. Malam yang alam dororuhu tatkala orang tapal gitu efekna sugan kumaha urang teh dituang ndog goreng teu nanaon ari beuki mah teu nanaon ari beuki tapi nya asal ndog daeunya ndog anu sugan di dahar ndog nanti bakal paeh urang heuh nya sok sanajan kaluar tina hewan beracun heuh ai beuki mah sakur-sakur endog anu kaluar tina hewan anu teu halal di dahar dagingna. Lain naon solaba teh. Solaba. Penyu, ndog boa. Tirek nyalip mengeras menjadi kaku menyepuh. Oh tuluy wabidul maitati intaslub tahirun. Tuluy sakur-sakur endog anu kaluar tina bangke hayam urang teh geus mencit lain mencit atuh mencitan pasti halal. Hayam pae hayam bikang nu urang teh keur ditinggali di jero teh endogan heug endogna teh geus teuas tah eta kumaha hukum endogna meunang di dahar meunang hukumna teh sanajan kaluarna tidak bangke ngan pokona mah penting syaratna mah endogna kulitna teh teuas gitu
tapi lamun endog ngora mah we eta mah jadi bangke. Endog ngora geuningan eta mah jadi bangke ya. Kulantaran naon da kulantaran keluar tina hewan anu pae. Wal afna wa illa fanajisun tuh tatkala ayeuna kulitna teu teuas teu masih kena endog ngora maka hukumna najis. Amal khariju fil hayati wal makhudum minal mudakkati fatahirun. Wa illam yatasalib walau ihtahalatil bidatu daman lam tasir mudirrotan tuh. Tapi lamun ayeuna si endog ngora eta teh kaluar tina hewan pepencitan urang, eta mah hukumna halal-halal bae kulantaran pepencitan eta endog anak hayam meureunna terletakna aya dina pepecitan indungna. Tatkala indungna ayeuna sah mencitnanya jadi halal anakna oge kitu. Istahalatil bidatu daman malam tasir mudirratan sok sanajan eta si endog teh geus aya getihan geus eudeuh jadi naon sebutan teh anak geus jadi anak hayam ngan ngan pedah can jadi anak hayam nama karek ngagumpal getih tah eta masih keneh halal siga di Thailand geuningan aya naon ngaranna teh Balut. tanu kitu tama-tama najis euy teu meunang didahar ku orang muslim. Endog nih anu geus aya anak hayaman. Turunna. Zakallah. Geus jadi anak hayam geuningan. Heuh di Thailand nya sok ningali teh ngaliwat dina Facebook geuningan. Makanan ekstrim cenah. Eta mah haram eta wayahna. Abeur jeung da moal beuki budak. Thailand mah pan aya oge bilatung oge. Jeung kagok ngagoreng. Dari kagoreng di kulub geuningan, di samaraan. Buy one get one. Mun dog menang jeung anakna ya, jeung hayamna. Tah kitu nya, endog anu kaluar tina bangke heug endogna teh teuas masih keneh bisa digoreng kitu. Ilal mania wariha wal haso ilam jan akid binal bauli tatkala yakin yen krikil anu kaluar tina palawangan teh lain asal tina najis. Jadi maksudna mah krikil eta teh ukur mutan najis ya tatkala dikumah jadi suci gitu. Wan najasatu talatatun tabi nyaritakeun kana perkara nu najis, ayeuna nyaritakeun kana rupa-rupa najis. Wan najasatu jeung ari najis eta talatatu aksamin aya 3 pirang-pirang bagian. Mukhaffafatin anu kahiji nyaeta najis mukhaffafah, mugalladatin ajeng najis mugalladah, mutawassitatin ajeng najis mutawassithah. Najis teh aya 3 ceuk Riyadul Badi'ah. Aya najis mukhaffafah, aya najis mughalladah, aya najis mutawassithah. Fal mukhaffafatu mangka ari najis mukhaffafah eta baulud zakari. Cikiihna lalaki, cikiihna budak lalaki. Alladzi lam yablug anu can nepi ieu zakar haulaini kana umur 2 tahun walam yatanawal jeung can ngadahar ieu zakar godaan kana kadaharan ghairul labani salian ci susu indungna. Anu ngaran najis mukhaffafah nyaeta najis cikiih budak lalaki anu can nepi umur 2 tahun bari jeung can ngadahar naon-naon kecuali asi indungna. Nah, eta mah disebut najis mukhaffafah. Kumaha lamun aya budak teh ngan budak teh da acan umurna budak lalaki teh umur 2 tahun mangan manehanana geus beuki biskuit. Kumaha eta wayana cikiihna lain deui najis mukhaffafah tapi jadi najis mutawassithah. Soalnya kan bere buburna promina. Berarti terus kue di bubur. Iya. Nya mun susu ge kekeh Susu. Lamun susu mah lamun susu formula nya susu formula ada dikonsumsi ku budak lalaki meme umur 2 tahun kumaha najisna masih keneh kategori najis mukhaffafah. Kulantaran naon? Kulantaran Pak sebagian kitab-kitab fikih kontemporernya kontemporer teh sanes kitab salaf ngomongkeun eta mah masih keneh termasuk ASI atawa pendamping ASI. Kulantaran naonnya ukur mencukupi vitamin sehingga cikiihna teh masih keneh mukhaffafah. Da ari anu ngarobah mah nyaeta makanan pokokna. Berarti promina ge geus termasuk. Asal sakali we. Acan-acan jadi makanan pokok gitu, jadi promina tapi kegoe makanan pokok maci susu indungna. Eta masih keneh mukhaffafah.
Tapi lamun ada geus beuki pramina jeung biskuit ieu dibere susu teh gideug. Eta mah aya anak geus jadi mutawasito. Gitu. Bung boroko. Inal bauli, tah eta najis mukhaffafah. Wayat huru jeung bisa suci naon mahaluha tempatna ieu najis mukhaffafah birasil mai kalawan nyepretkeun cai alaihi kana ieu najis marratan kalawan balikan wahidatan anu sahiji hatta yaummahu sehingga ngarataan ieu rasyu kana mukhaffafah bisyarti antazula kalawan syarat yen ngaleungitkeun. Oh, bisyarti antazula kalawan syarat yen leungit ieu najis bisyarti antazula kalawan syarat yen leungit naon ainul bauli zatiyahna cikii qobla rosyi dina samemehna di cepretan. Cara nyucikeunana najis mukhaffafah kumaha? Cukup ku urang bersihkeun heula ku lap si cikiihna teh. Saenggeus kitu dikepret-kepret ke cai. Sahingga cai eta teh nutupan kana tempatna najis. Antep we sena garing atawa dilap deui ku urang teh eta tempat geus suci deui. Tatkala najisna najis mukhaffafah. Kitu nya. Cukup ku ngecekeun cai teu kudu dialirkeun atawa kumaha. Anu penting si cai eta teh nutupan kana tempat anu geus kakeunaan najis gitu. Ayeuna kumaha lamun dikumah teh nya leuwih alus. Lamun lapna dibasihan mungkul terus dilapkeun. Entar bakal jadi murakab. Jadi najisna tinu tadina saeutik kulantaran ku urang dielap atuh ngalegaan. Eta murakab. Jadi kudu dileungitkeun heula si jentul najisna karek dikepretan ku cai. Sumber kasur kumaha? Nanti Seueuh kasur. Eta nya najis mukhaffafah. Wal mughaladzatu najis mukhaffafah. Wal mughaladzatu jeung ari najis mughaladzah eta najasatul qalbi najisna anjing wal khinziri jeung bagong. Wal mutawallidi jeung anu kaluar minhuma ti kalbun atawa khinzir ti anjing atawa bagong. Au min ahadihima atawa ti salah sahijina anjing jeung bagong. Walaya turu jeung teu bisa suci naon mahaluha tempatna ieu mughaladzah hatta yagsila sahingga ngumbah si jalma sab'amaratin kana 7 pirang-pirang balikan. Ihdahuna ari salah sahijina ieu sab'un anu 7 teh eta makhlutatun anu dicampuran biturabi kalawan taneuh at-tahuri anu suci. Tuluy anu kadua aya anu disebut najis mughaladzah. Naon najis mughaladzah? Nyaeta najis anu kaluar tina anjing jeung bagong atawa hewan anu kaluar ti salah sahijina atawa hewan anu aya hubungan jeung salah sahijina. Jadi si ucing ieu teh ieu ditinggali kaluhur-kaluhurna mah geuningan akhirna teh bagong. Eta wayahna najisna ucing eta jadi najis mughaladzah. Jadi najis mughaladzah teh nya anu paling eta mah paling bangusna irungna. Cadukna kumaha cadukna eta najis mutawasito atau mughaladzah tatkala anjing atau bagong. Ingatna kumaha kena kesanna gitu. Sarua tatkala salah satu anu antal jeung anu ngantalkeun teh aya basuhan, tapi lamun garing mah teu naon, nu penting lain irungna. Kamu acai namanya uluna. Nya itu. Buluna. Teu najis mughaladzah eta naon? Asal teu baseur beurna kita. Dan urang garing ieu. Teu kahaja suku urang garing aya anjing gitu ngaliwat teu ngagilisir ka urang anjingna mah garing. Tuh jadi najis mughaladzah. Mun urangna baseur. Urangna basuh, anjingna garing atau anjingna basuh urangna garing, tah eta mah wayahna urang geus sakeunan najis mughaladzah. Walayat huru mahaluha hatta yagsila sab'a marratin idahuna makhlutatun biturabi tahuri. Anu mana cara ngaleungitkeun kana najis mughaladzah nyaeta ku cara ngumbah 7 balikan anu salah sahijina campuran ku taneuh anu suci. Eta mah eudeuh ngumbah tuluy make taneuh tuluy dikumbah deui atawa si taneuh eta teh dicampurkeun kana cai tuluy dikumbahkeun ka urang. Diletakkeun kitu diletakkeun. Henteu leutak atuh cai taneuh we. Cai taneuh. Da eta mah lain teu jadi mukhalidnya teu jadi cai mukhalid. Mun dari sabun udah cekeng ya. Ku ayeuna mah tiasa lah. Kesaweun teh fikih kontemporer tapi nya. Jadi fikih modern.
fikih modern memperbolehkan ngaleungitkeun najis muwaladah ku sabun eta teh. Tapi nya ari anu leuwih aman jeung leuwih orsinil mah nya ku taneuh ku taneuh. Jadi 8 kali kumbahan. Nya 7 kali ya. Berarti nu ituna genep pucai. Nya anu kucayna genep jadi 7 teh salah sahijina make taneuh. Cara sekali, cara kahijina. sekali gitu. Ngan walayak tafi tenyukupan bisabati layak tafi jeung tenyukupan ieu goslu kumbahan bisabati kalawan 7 illa inzalat kajaba lamun leungit naon ainun najasati bentukna najis bil marroti kalawan kumbahan alula anu pertama ngan 7 kumbahan eta teh dengan catatan si najis si jentul najisna ena lamun podolna geus leungit gitu kan leungit podolna tah kumbahan eta anu 7 kali dicampuran ku taneuh teh kudu leungit heula si jentulna kumaha lamun aya keneh jentulan fa in zalat mangka lamun leungit ieu ain bi ghairil ula kalawan salian kumbahan anu pertama fajamiul ghasalati mangka ari sakabehna kumbahan asabiqoti anu nyesa ala zawaliha fajamiul ghasalati mangka ari sakabehna kumbahan asabiqoti anu tetep eta ala zawaliha kana ngaleungitkeunna najis eta yuhsabu diitung ieu goslu marratan kalawan kumbahan wahidatan anu sahiji tatkala ayeuna ieu urang aya teh anjing di teh dikumbah ku urang geus 5 kali ngumbah teh karek ieu bisa leungit si jentulna teh tawayana 5 kumbahan eta masih keneh dihitung sakumbahan jadi kari nambahan genep anu salah sijina campuran ku taneuh nah gitu jadi 7 kumbahan campuran ku taneuh teh kudu geus eueuh heula bentuk najisna wayajibu jeung wajib ba'daha dina saenggeusna goslu naon tamamu sab'ati nyampurnakeun kana anu 7 tuh tatkala ayeuna si ayeuna geus leungit ku cara 5 kumbahan atawa sekian kumbahan mangka urang wajib ngawalatrakeun atawa nyampurnakeun kana kumbahan anu 7 kata najis muwala doa masih gitu najis muwala doa bari jeung jarang da urang berentar nyawa anjing dina nyaona ge da naon sih tapi nyai perlu mah meunang gitu imah ka bangsatan wae ngukut anjing atau boga sasatoan ciganu dina TV mah geuningan domba deetana teh ku anjing heug anu boga teh orang Islam boleh aya bab ragepan bab ngukut anjing aya jadi di urang mah pedah tradinan geus kebiasaan gitu ningali anjing teh jadi loba lain ka doktrin atuh bahasana euy loba kabejaan ku ajengan kudu ngajauhan anjing seolah-olah pan anjing teh hina nya nukeun ka dina duratun nasihin mah imam sahanya keur manehana teh ngaliwat meureun balik ti masjid ningali anjing manehana teh tepi rajingkilkeun jubahna nah ada dasar wali anjing eta teh ngomong ka manehana yo cenah sakumaha najisna aing cenah masih kena bisa dikumbah ku cai 7 kali bari jeung dicampuran taneuh coba eta najis sombong nu aya dina hate maneh cenah bisa dikumbah eta dasar wali pada urang mah teu sok sanajan ayeuna nginglitkeun calana ge ngaliwat teh anjing teu ngobrol gitu jadi biasa wae tatkala ningali anjing teh ulah keneh-keneh najis muga ladok eta kumaha ayo sieun mah beda deui ieu mah merendahkan loh jadi merendahkan aya riwayatna eta tuh rata-rata pan gitu aja dia keneh-keneh orang seorang muslim tuluy ningali anjing teh ciga nu embung atau kumaha bukan berarti orang nitah ngukut lain ya ieu mah pandangan urang anu biasana geuleuh atawa ngahinakeun ta eta permasalahanna mah tatkala sieun mah beda di masalahna anjing galak mah teu dimulyakeun besara di babet nukeun ka pangeran naon ngalamun anjing bagor heug diracun ku urang dosa eta teh lawan teuing dosa urang nasok sanajan anjing dan catatan bager lamun bagong mah sakumaha bager oge wah teu teu masalah Sok kateuh haling kosa sok ditepakeun gondongeun eta teh teuing teu apa teh lamun gondongeun sok ngegiling-giling sangunin bikeun ka anjing berarti anjing bubaran tahayu teuing eta lamun dibikeun ka hayam sah teu
Hayamna teh di dahar di kurang katanya. Oh atuh jadi gondongan deui bener. Jadi kalau awak-awak Gitu nya eta masalah najis mugol ladho. Wal mutawasito jeung ari ngaran najis mutawasito eta baqiyatun najasati sesana pirang-pirang hal anu najis. Wayat huru jeung bisa suci ieu mutawasito. Wayat huru jeung bisa suci naon mahalluha tempat anu kakeunaan ku mutawasito bijaroyanil ma'i kalawan ngalirkeun cai alaihi kana mahal marrotan kalawan ambalan kalawan balikan wahidatan anu sapisan. Illam yakun lamun teu kabuktian lin najasati pikeun najis naon jirmun jentul wala ta'mun jeung teu rasa wala launun jeung teu warna wala raihatun jeung teu ambe. Tuluy anu katiluna najis anu terakhir dina bagian riyadul badiah ngaranna najis mutawasito. Naon kategori najis mutawasito? Sakur-sakur anu lain najis mukhafafah jeung lain najis mughalladhah. Tah eta pasti jadi najis mutawasito. Kumaha cara nyucikeun anak lamun urang kakeunaan ku najis mutawasito? Cara namanya eta ku ngalirkeun cai kana tempat anu kakeunaan ku najis sok sanajan sabalikan dengan catatan si najis eta teh eueuh jentulna, eueuh ambeuna, eueuh rasana jeung eueuh warnana. Tah jadi tatkala ayeuna urang kakeunaan tai kotok. Tai kotok sok sanajan bijilna tina hewan anu halal di dahar da ari mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan eta najisnya. Aya anu ngomongkeun saon cadukna sato anu halal di dahar mah teu najis. Di antarana Imam Istokhri. Urang ieu keur naon? Urang keur edeuk salat teu kakihan domba, teu kumaha heula teu naon sah. Eta teh sah. Kan peda pendapat Imam Istokhri urang meunang ngamalkeun tatkala geus meunang ibaratna pek weteng ibaratna karek meunang ngamalkeun. Henteu mah geus sae kumaha anggap mutawasito. Cara teh kitunya aku cara ngalirkeun cai sok sanajan sakali dengan catatan geus eueuh jentulna. So jentulna. Tah, lamun najis anu kitu cia kumaha? Ngan sok aya nih anak ucing mang nih lamun nempo juru geuningan sok nyangegang ujuk cer ngompolnya. Pan meureunna kete garing, urang teh teu apal tempat eta teh geus kakihan ku ciki. Heug salat di dinya tah eta kumaha hukumna? Hukumna teh najis. Najisna teh najis mukhafafah anu mana mukhafafahna teh ukur hukmiyah. Jadi secara hukum tempat eta kulantaran geus dikihan ucing jadi najis. Oh ya, nah eta kudu dikumbah heula ku cara ngalirkeun cai. Jadi bentuk najis hukmiyah mah najis anu eueuh bentukna anu geus teu katampo bentukna ciki ucing heugaring pan eueuh bentukna nya. Nah gitu. Namun misalkan kucing ngompol di nujog heug teu apal, nah kan mah misal gitu teu apal si jogna teh kaburu garing, emang setelan ge dek salat gitu man. Jumatan atau tarawih yang ke Marugul gitu nya. Nya. Jogna teh eta kumaha sarungna nah kan misal gitu. Selama salah sahijina eueuh nu basuh mah teu masalah ya. Teu masalah eta. Beda jeung tempat ciga bieu. Eta mah pan tempat dipake salat. Ari jog mah pan teu dibawa salat beureuna. Kajaba lamun urang ngegendong jog teh bisa anu maling bawa salat Jumaah tah. Eta masalah. Atawa urang sok naon atulah nunda pakaian heuh kakihan ucing atawa kapodolan manuk keur dipoe teh tawayana we kudu dikumaha deui ku cara ngaleungitkeun heula datiahna ayeuna geus kitu karek di kucuran cai ieu mah di kucuran ya teh cukup ku dikepretan hungkul kudu basuh we ieu mah kudu ngumbah Bisa saya kiri sorangan. cuy sorangan nya tuh pan sasesana naon selain najis mukhafafah jeung mughalladhah teh ya. Nah gitunya tatkala eueuh rupaan heug teu masuk kana mukhafafah tuluy teu masuk kana mughalladhah nu kitu teh najis mutawasithah anu hukmiyah istilahna teh nya anu hukmiyah kayak bisi ngadenge hukmiyah oh apal ayeuna najis mutawasithah anu eueuh jentulna oh pan gaya. Faing kana mangka lamun kabuktian laha pikeun ieu najis naon syai'un hiji perkara min hadil ausofi tina ieu pirang-pirang sifat fala yaturu mangka teu bisa suci naon mahaluha tempatna ieu najis
hatta yazula sehingga leungit naon dalikal wasfi itu sifat. Tatkala ayeuna najis mukhaffafahna teh aya bentukna siga podol munding pan gede keur mah gede bentukna teh katenyo pisan. Tah eta mah kumaha tempatna teu bisa suci deui kecuali ayeuna urang ngaleungitkeun kana sifat-sifat anu tadi anu tilu teh rupa rasa jeung ambeu jeung bauna. Wayung fa tapi dihampura anil launi tina warna wahdahu barina wungkul. Contoh orang teh karpet keur moe karpet kapodolan manuk huk manukna teh loba dikumbah ku urang ari geus dikumbah kitu teh si warna mah teu leungit-leungit hese leungit teh geus make nanaon oge kumaha eta teu nanaon selama bauna tuluy jentulna geus leungit eta mah dimakfu keneh atawa heula nu sering mana pakaian geuningan komo pakaian bodas sagege keneh tapakna eta dihampura masalah tapak ngegelemeng nama wanir rihi wahdahu atawa tina bau hungkul ieu mah teh ngahakan naon sato teh da bauna teh kacida rupana geus eueuh tuluy bentukna geus eueuh tapi bauna masih keneh hangser kumaha tatkala ukur aya bauna hungkul tanpa aya warna tanpa aya bentuk masih dihampura anu penting tadi geus ngaleungitkeun datiahna tuluy geus dikumbah geus ngalirkeun cai eta geus teu naon anu penting ukur bauna hungkul kecuali lamun ayeuna aya bau jeung aya warna tapi jentul mah geus eueuh eta masih keneh najis eta mah jadi kudu disucikeun deui. Ida asura tuh di mana-mana ayeuna hese naon zawaluhu leungitna ieu kulun leungitna warna atawa leungitna bau walau tawaqafa mangka lamun eureun mangka lamun cicing naon zawalun najasati leungitna najis ala sobuni kana sabun au ghairahu au ghairihi atawa salian sabun wajaba mangka wajib naon istimaluhu makena kana sabun tuh tatkala ayeuna najis eta teu bisa leungit kecuali dengan bantuan sabun tah wayahna urang kudu make sabun da zaman ayeuna mah sanu nyusuh teu make sabun atuh amunna geus eueuh wayung fa jeung dihampura anin najasati tina najis allati la yarohal basarul mu'tadilu jeung dihampura tina najis anu teu bisa katinggali ku penglihatan anu normal siga naon tai laleur atawa tai reungit geuningan tai reungit lalawara teuing tai nama eta teh najis tai naon urang ieu ngagantungkeun pakaian anu sok dipake salat ngagantungkeun mukena ka depan laleur ka depan reungit crot teh modal di dinya tah kumaha eta hukumna teu naon eta tatkala urang memang masih non tatkala masih kena termasuk kana kategori najis anu saeutik najis anu dihampura sabaraha atuh patokan najis anu loba lamun ajengan baheula mah sok matokna teh ku duit benggol tatkala si najis eta lamun digunukeun geus jadi duit benggol sagede kieuan meureunna teh eta teh geus termasuk kana najis anu loba tatkala dibawa ibadah wayahna teu sah kudu dikumbah heula katingali tah tapakna sok aya becak kadang-kadang lamun makluk teh cepat-cepat tah tatkala teu nyaho tatkala teu jadi urang gantungan baju kapodolan cak-cak heug garing pan meureun muradnya si taina teh ukur teu katampa tapakna unggul eta mah masih kena dihampura dengan alasan teu nyaho tapi lamun nyaho mah gepluk we teh cak-cak teh singkirkeun ku urang tatkala dibawa salat wayahna teu sah eta eta jadi haritahnya nya heeh kajaba lamun teh cak-cak nu muragna garing eta mah teu masalah kamu nak keur salatnya berarti kudu dibatalkan salatnya tatkala salat mah dimakfu kayak kieu ya tatkala salat mah contoh kieu urang keur bisul lah urang keur bisul di tengah salat bitu eta si bisul teh tuluykeun salatna tau eureun tuluykeun tapi tatkala urang edeuk salat anu sejen heug sarung anu urut bisul bucat teh dipake deui tah eta mah matak jadi najis kayak kitu tin bab najis mah maksudnya berarti
sah kayaknya salat eta nya. Sah. Pas eta mah sah kayaknya. Heeh, tatkala si tai cangcak nate langsung dileungitkeun ku urang nya kepretkeun saeutik murah gue kitu geus aman eta mah. Kajaba lamun diantep. Oh. Diantep mah najis ka ditu teh. Itunya najis anu saeutik anu teu katingali ku tetempoan anu normal eta hukumna dihampura. Maksudna dihampura mah sok sanajan rupana najis tapi tatkala dibawa salat masih keneh sah teu ngaganggu. Wa anil qalili jeung najis anu saeutik minad dammi nyatana tina getih wal qaihi jeung nanah ingkana lamun kabuktian ieu dam jeung qoeh eta min ghairi kalbin salian ti anjing wa khinzirin jeung bagong. Tuluy getih anu saeutik na tadi teh getih anu can mun dikumpulkeun teh can nepikeun ka ukuran duit sabenggol eta hukumna najis anu dihampura tatkala dibawa ibadah teu jadi masalah kecuali ya si getih teh getih anjing atau bagong kurang teh kebenaran make pakaian eta nu keur moro heuh kapeceretan teh saeutik teu pira ukur titik-titik tilu siki warna beureum kumaha ho eta mah najis mugola doh wayahna teu jadi najis nu dimakfu. Wanil kasiri jeung najis anu loba aidon saperti ai kamal qalil ingkana lamun kabuktian ieu kafir eta min syaksi ti hiji jalma nafsahu nya dirina si jalma. Atawa najis anu loba anu tadi teh urang keur salat hung bisul teh gede tuluy bitu keur di jero salat kumaha dimakfu ngan tatkala deuk ibadah anu sejen wayahna ganti. Ya atawa kumbah heula leungitkeun heula najisna. Jadi najis anu loba anu kaluar lawan getih anu loba anu kaluar ti dirina sorangan. Wa kharaja jeung kajaba bi ghairi fi'lihi kalawan salian panggawena ye si jalma. Nah, kecuali urang keur salat nyahoeun babaturan urang teh yen urang teh keur bisul keur salat kitu dicocok dipencet ke babaturan teh mungkin ka bituna tah eta mah wayahna jadi najis salatna batal. Da anu dimakfuma anu dihampura mah nyaeta najis loba anu mana memang terjadi nate tanpa aya bantuan orang lain gitu teu sengaja teu dihaja eta mah karek dimakfu ngan lamun aya keterlibatan batur komo bari jeung dihaja mah eta mah nya teu jadi nu dimakfu najis we. Itunya Walayatana jasu jeung teu jadi najis naon at-tahiru barang anu suci an-nasyifu anu garing idza sobathu di mana-mana ngeunaan ka ieu barang anu suci tur garing naon najasatun najis nasyifatun anu garing. Oh tatkala ayeuna urang boga perkara anu garing nya awak eudeuh pakaian heuh kakeunaan ku najis tapi najisna teh anu sarua garing. Nah maka eta mah teu jadi najis. Terjadi najis jika tadi gara-gara teh cak-cak nugus garing atau kagilisiran ku anjing tapi sarua urang garing gitu garing terjadi najis. Walaya turu jeung teu bisa suci naon sayun hiji perkara min najasil aini tina najis ainiyah najis anu katempo ku panca indra illa juludal maitati kecuali kulit bangke. Idza indabagot di mana-mana narima nyamak ieu julud wal khamru jeung arak idang qalabat di mana-mana pindah ieu khamr kholan kana cuka binafsiha kalawan dirina sorangan. Ieu pembahasan lanjut aya ada pertanyaan sakitu tina masalah bab najis. Bisi gitu ieu urang teu apal eta teh najis ka bawa salat panan teu sameureungan salatna. Oe tah acai naon acai ilar dahdir eta dahdir najis eta kade koroman teu tadi teh nu sabenggol teh jadi lobat teh ka mana tah nu sabenggol eta tatkala kurang ti sabenggol eta masih kene najis anu saeutik disebutna teh
tatkala leuwih ti sabenggol atawa sabenggol pas eta geus jadi najis anu loba. Tapi lamun terjadi najis nu loba teh lain secara kahaja mangka dimakfu, maka dihampura ngan saharitaeun dihampurana teh. Tatkala deuk ibadah sejen wayahna ganti. Gitu, Pak. Bener kudu ku tujuh eta gitu, mun dicuci teh gitu. Nya eta mah tatkala getih anjing atau babi teh tadi ai getih jelema mah tadi teh ya make cara ngaleungitkeun najis mukhaffafah. Leungitkeun jentulna tuluy alirkeun cai kumbah ku cai. Siga endog tah mun urang ada kulup endog heug si endogna teh teu dikumbah heula eta endogna keukeuh jadi mutan najis tatkala di dahar teu suci di dahar teh. Luarna Heeh, kulitna. Jadi tatkala eudeuh dikulub si endog teh kudu dikumbah heula, karek dikulub eta teh. Lamun teu dikulub mah hukumna jadi mutan najis. Kawusna teh nu tadi batu atau perkara anu keluar tina palawan hareup atau tina palawan tukang. lamun ka bawah nu jatana sapletek oge gitu. Cangkangna. Tatkala teu dikumbah mah jadi mutan najis. Jadi barang suci anu kakeunaan najis hukumna teh. Lain najis. Jadi anu puyuh teh apa? artinya sarwa wae. Endog we ieu mah endog saker-saker endog. Aya mun tapal kumaha? Atunya di tapal mah teu masalah. Tapal. Berarti lu sok langsung cuk. Langsung. Malah ya. Kamar-kamar mah sok langsung. Malah jadi dosa lamun cacanya homanya. Nya tenan. Lamun dicakola jadi dosa. Tatkala dikulub hungkul ari masalah bangsa digoreng nu kitu mah da teh jeung eta teh jeung cangkang. Aya hiji dua mah nuku ku bawah. Sedang lawan tes sok ngahajat. Salah endog. Naon deui nya? Nah ya ada pertanyaan. Ku hiji teh naon najis? Mukhaffafah. Nyata najis cikih budak lalaki nu can umur 2 tahun jeung can ngadahar naon-naon. Anu kadua najis mughalladho. Najis anjing jeung bagong jeung turunanana anu katilu najis mutawasito nyata salian najis anu 2. Cok, aya teu pertanyaan. Eta Pak Ustad anu sifat pangucing teh gitu nya. Mutawasito kan eta teh nya. Nya. Pami urang teu apa ucing eta kiihna gitu nya. Terus jentulna teu aya, bauna teu aya, urang teu apal gitu nya. Oh, eta mah tadi hukuman eta. Tadi hukuman. Nya, balik di kana suci we. Mun aya jentulna, bauna jeung apa bisa Nah, kucing eta karek hukuman. Karek hukuman mun urang apal mah. Atawa apal mah henteu ya. Kana sakaabul hangseur ieu teh. Tah, eta mah wayahna. Tatkala urang salat atau make eta tempat dipake ibadah, teu sah ibadahna. Da mamawa najis. Abi lapri rada jorok ieu mah. Lamun hitutnya geuningan rarasaeun eta kudu kumaha tah? Rasaeun aya baseuh heuteuna gitu. Rarasaeun. Ya. Urang boga wudu teu. Henteu. Teu boga wudu. Tapi karena bisi salat gitu. Oh, henteu. Bersih heula gitu. Atau ombe we lah wuduna. Nya, jangan jaga aman mah gitu ah. Tapi tatkala ukur rasaan mah Di tuh. rumah mah bisanya gitu heula darurat di jalan. Tatkala rasaan mah teu ah. Oh, adian eta benernya mengocok. Sok aja dan itu rarasaeun. Tatkala 70% deukeut ka heueuh, tah eta mah karek eta mah. Geus deukeut ka positif mah. Mun di jalan sok sudarot najok mah teu karasa mun. Heeh. Jadi Tuh ah. urang ieu Gegen bukurna. da kitu. Teu pan eta mah geus kamari dina bab istinja ku batu teh ani.
teh sok. Istinja ku batu, orang teh miceun BAB yo heuh istinja teh ku batu pan aya meureunana sesa-sesa perjuangannya. Tah sesa perjuangan eta teh urang teh diuk na motor, perjalanan jauh ngesang bujur teh meureun. Heugeuna kana calana kumaha eta kumaha calana teu nanaon. Eta Sama motor mah Pasti kesannya perjalanan gitu. ngan lamun si kesang eta ngucur da kana anggota badan, eta mah wayahna kudu dikumbah heula geuningan kamari. Ini jadi sampai teh nya heeh. Tah keur main akatang deui pakaian bola mah tadi pakai salat nya. Aya perkara. Oh iya. Jika main bal, urang teh keur main bal kitu teh. Hayang ngompol heula, pan ngompol bisi ke beureun kunaonnya teh dikumbah heula. Lompat deui pan kesangan meureunna. Tah eta si calana anu kakeunaan ku kesang nama teu jadi najis. Ngan peda kesang anu luat leet ka ditu ka dieu tina tapak urang istinja ku salain cai, hukumna keukeuh kudu dikumbah. Berarti lamun teu main bola ya nya harus uling sok cai teu ome. Tetep eta si pakaian teh teu tiasa dianggo. Engkena gitu. Dipake teu naon. Teu naon. Masalah pakaian mah teu masalah. Ome kan ieu aya meureun kecak-kecak wae mah kanu solempat teh. najis. Ari ngecelak mah. Ari ngecelak mah. Nah, dia najis sih. Oh, terkecuali Najis saat kala bijilna tina lambung, tina makdan. Ada beda tuh. Jadi istilahnya teh pan aya oeh, aya ciduh. Ari ciduh mah pan teu pati bau, ari oeh mah bau. Tanu bau nu najis. Dahdir mah najis. oh terkecuali misalkan ya kan datang bola ini aya cai mah kan tapi kan mun mawa repot gitu maksudnya batu mesti dendeng batu tapak batu berarti si selempat nama merenya anu eta urut kesang teh gitu. Suci. Suci dan anggar mun rek salat kudu dikumah Tatkala kabaseuhan. kabaseuhan. Kan basuh ku kesang wayah lah kudu dikumbah. Tapi lamun teu basuh mah heug urang teh pake ibadah teu jadi masalah. Ya pasti ku batu mah. Namun di kitu ku cai kucurulukeun moal bakal leungit eta. Wah tuh jadi tadi teh jadi cai nu murokab. Dicurulungkeun. Nya di kitu we dibasuh heula rek salat teh daeuh di pancingan dipake deui tapi dibasuh heula. Henteu eta we, jadina jadi murokab. Soalna lain najis mukhafafah. Tah cara ngeuleun najis mukhafafah teh siga gitu. Ngan ieu mah pan mutawasit toh, wayahna kudu dikucuran eta. Jadi teu bisa ukur dikitu-kitu hungkul. Ganti. Tapi bapak mau kantor dan Geus kitunya, barang suci garing heug kakeunaan ku najis tapi najisna teh garing mangka hal tersebut terjadi najis. Tapi walayat huru jeung teu suci jeung teu bisa suci naon syai'un hiji perkara min najasil aini tina najis ain illa juludal maitati idan dubigot. Teu bisa jadi suci sakur-sakur perkara anu najis ainiyah, najis anu bisa katinggali ku panon kecuali kulit bangke anu disamak. Jadi kulit bangke nu disamak ya bangke teu melewati penyembelihan anu syar'iyah, otomatis pan aya getihan, aya dagingan, heug eta teh pan jadina najis. Bisa suci tatkala disamak. Kecuali kulit anjing jeung bagong. Tuluy wal khamru idang qolabat kholat nafsan. Tuluy cai arak anu pindah rupa jadi cuka tanpa bantuan naon-naon. Urang teh boga arak, boga anggur katakan moal meureun meuli arak mah. Boga anggur dituna dina wadah lila ieu teu katempo wae pek teh naon odol hancur anggur teh biasaan naon aya ngepelayan geuningan tunda we da meureunna naon urang nginum arak aya keur diantap kitu teh pohon pikeun ka jadi cukana tah eta cuka hukumna halal meunang dipake masak meunang didahar atawa urang ieu arak ngan dijadikeun cukana teh bantuan urang gitu ku cara ayeuna dipoe dipanaskeun tuluy ditiiskeun atawa make obat tah eta cuka hukumna keukeuh najis kulantaran ningali kana zatihna arak memehna pan zatihna arak mah najis nya beda jeung perkara-perkara anu ngaweurekeun salain ti arak pan eta mah barangna suci tapi tatkala urang make berlebihan sehingga dihukumi
Khomer dihukumi anu memabukkan talamun arak masuk sanajan teu diinum ge ieu urang teh nya naon ngajabal arak batur heug bahe kana baju urang tah eta bajuna jadi najis. Cipratan oge meskipun saeutik. Memang zatiahna arak hukumna najis. Ketan hideung jadi hancur pan sok jadi arak jadi Oh. gitu. Tatkala tos jantan arak mah Pak Haji jadi najis. Najis. Jadi najis. Pada anggota nama teh. Hideung Buat mah kan hidup. Beuyeum ketan hideung. beuyeum puan. Penyempuan. Tuluy wala yadurru. Naon ieu teh? Harus nyapu. Sapoli lah. Idzan qalabat qalan binafsiha wala yadurru fawran. Walana keluha minasyamsi ila dzilli walal aksa tuh tadi teh jadi si arak anu jadi cuka teh tanpa aya bantuan urang seperti ayeuna mindahkeun kana handapeun panon poe atawa nunda anu tempat anu teka sorot ku panon poenya manaskeun jeung niiskeun tah lamun aya bantuan manaskeun jeung niiskeun ti urang eta si arak anu jadi cuka teh masih keneh najis walal aksa jeung teu sabalikna. Fa in tara'a tuh mangka lamun ngalungkeun fiha dina ieu khamru naon sayun hiji perkara qabla takhallul liha dina samemeh jadi cukana ieu arak walau tohiran sok sanajan kabuktian ieu syai'un teh perkara anu suci wa baqiya ajang tetep fiha dina ieu khamru hatta takhalalat sehingga jadi cuka ieu khamru lam tathur mangka teu bisa jadi suci ieu khamru tuh atawa ngajadikeun cukana teh dengan bantuan ragi katakan ragi bisa jadi eta teh eta ragi mah paranti nyieun arakna nya ieu mah pokona mah si arak eta teh lah aya bantuan benda lain gitu anu suci anu bisa mindahkeun arak jadi cuka tah eta hukum cuka masih tetap najis da anu suci mah nyata arak cuka anu dihasilkan tina arak tanpa aya bantuan naon-naon dengan sendirina eta mah boleh digunakan. Muhun. Jeung teh eta cuka anu sok aya di tukang baso gitu. Kumaha ya cara ngajieun aja? Tah eta apa? Da meureunna teu kabeh cuka berasal tina arak meureun ya. Tina buah gitu. Heuh ya tina buahan. Tina jeruk lemon itu aja sayur ya. Apa? Apa lo? Ai model tua kumaha? Naon? Atunya tuak geus jadi arak ah. Jadi eta mah jadi dijieun gitu nya. Kan cikalapa cenah. Fermentasi di luar. Fermentasi. Dan tiga tahun. Tiga tahun. Oke lah, ayeuna mun urang teu mengatakan tuak teh arak. Ada tuak mah lain arak, tapi pan keukeuh. Pindah rupana tina cai kalapa tuluy difermentasi, tah eta perkara fermentasina. Bantuan ya. Anu jadi eta. Tapi itu sakur-sakur anu difermentasi jadi haram juga keju, kan keju henteu, keju mah suci. Yogurt. Heeh. Yogurt. Kira Jawa mah bahasa Inggris. Keju Spanish. Yogurtnya beras. Iya. Kullu muskirin yukhamirul akla. Setiap hal anu memabukkan anu bisa ngeleungitkeun kana akal itu arak teh. Hari awal nama ngaran-ngaran arak nyata persan anggur sehingga ayeuna lamun hasil tina beas atawa tina salain ti anggur eta lain arak. Awal hukumna mah seperti kitu. Ngan bedi-bedi ulama usul fikih ngategorikeun ada rupa-rupa geuningan arak lain arak hungkul aya amer aya loba lah rupa-rupa mensen nanahaon tah eta keukeuh sabab naon kullu muskirin yukhamirul akla setiap hal anu memabukkan anu bisa ngaleungitkeun kana akal dikategorikeun sebagai arak Kan aya kucubung geuningannya. Kucubung.
Berarti kan kayak salat yang latihan mah suci. Latihan mah suci. Asal nama Eta teh padan oke lah. Ayeuna selain arak tapi dapat menghilangkan kana akal. Berenang kumaha perkara suci bisa ngaleungikeun kana akal. Tah anu jadi haram tina araknya, anu jadi haram selain tina datiahna teh naon? Nyaeta bisa ngaleungikeun kana akal sehingga ningan arak teh sebagian tina perbuatan setan anu mana tatkala digunakeun ku urang bakal menimbulkan kana kebencian jeung permusuhan. Nah, jadi meureunnan lamun anu haramna teh mah mabokna tuluy geus mabok kitu teh timbul urang kasinggung meureunna tawa naon permusuhan jeung kebencian. Sehingga ari ceuk qaidah usul fikih aya al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Ari hukumahnya ditinggali tina elatna tatkala elatna sarua maka hukumna sarua. Ayeuna contoh urang barang gawe heug jeung papada pagawe teh urang teh parebut naon anu ka permusuhan teh teh sarua dikategorikeun jeung arak. Namun usul fikih mah sabab naon ninjau tina musababna tina hasil pekerjaan eta ngajadikeun kana permusuhan jeung kebencian sarua wae atuh jeung anu hasil tina arak. Matakan ayeuna kucubung sok sanajan tatiana suci tapi ngaleungitkeun kana akal, oh berarti arak bisa dimasukkeun kana arak. Tuluy ayeuna urang jeung babaturan jadi mumusuhan gara-gara naon, jadi arak dikategorikeun hati jadi kana arak itu tadi. Al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Tapi lamun kalah jadi semangat karena gawe cuk. Atunya eta mah itu masalah. Itu masalah eta. Tapi ngalungitkeun kanu akal, tapi jadi semangat bawaan teh. Urang jeung maneh kepada bogoh ka hiji awewe heug gara-gara awewe teh aing mumusuhan jeung maneh teh sarua wae jeung arak. Itu emang arak, tapi Usul fikih. Itu jadi pemusuhan. Itu lain arak. Ari arak mah tatiahna memang haram. kenapa gawean ngadorong turun jadi Pan ieu mah timbul tina pemakaian arak. Anu eta ning innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Ayatna teh geunian kudu ngajauhan rijsum min amali syaiton. Innama yuridu syaitonu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo. Angin pastina ku cara urang konsumsi arak atawa judi setan teh hayang nimbulkeun kebencian jeung permusuhan ka urang. Tah jadi anu haramna selain ti maisir jeung khamru nya mumusuhan jeung kebencian oge haram gitu. Namun obat Nah, itu sarua wae. itu lamun jadi semangat bohong tapi enggak semangat. Masalahna ketergantunganna. Ketergantunganna. Lain ketergantunganna tuh. Naon canduna. Da udud oge lamun ditinjaukan hukum eta mah sarua wae. Tatkala teu manggih udud urang teh jeung sakau geuning. Sarua. Sarua wae. Ayo obat aman teu haram. Teu haram. Lamun dipakainya pakai obat benar mah. Matakan tina obat mah tatkala urang konsumsina nya naon sebatas kebutuhan mun urang gering heug butuh obat eta sok sanajan dikategorikeun narkoba tapi nya kudu ku dokter sia dalam ku sorangan mah bakal dibui ke dokter. Dipakai obat tapi Nya, tah eta mah teu jadi masalah. ya emang obat aman. obat operasi. Hah? Operasi. Oh. penenang Aya cenah. Soalnya bakal diberi lamun ayeuna alasanna bisa ngarusak gara-gara jangka panjang nya ari ayeuna ngarokok jangka panjang teu ngarusak kana awak atawa ayeuna geus nyaho urang teh darah tinggi heug ngadahar daging domba. Nah sarua keneh wae lamun ayeuna ngudag kana ngarusak kana awakna mah kitu. Jadi kieu meureunnya salama eta ti pemerintah anu urang kudu anut ka mana hukum. Anya eta masalah ganja nya pokokna mah geus sae urang malah atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum anut ka Allah tuluy rasul ka ulil amri anut ka pamarentah ayeuna pamarentah ngaharamkeun geus ikuti lah ulah kene-kene urang ngaji tuluy apal ibaratna asli aya ibaratna urang mengatakan ganja halal aya ibaratna aya catetanna ngan pedah heuda urang teh di Indonesia meureunnan matakan sok sanajan kumaha ayeuna sok kabayangkan urang kantor polisi pabaca tah tinggali aya ibaratna dina kitab muim ganja halal meureunna didegungkeun ari sia dari nya ge catatan teh naon teh nya naon wala pokona mah catatan ieu ibarat ieu cenah ulah ditepikeun ka jelema nu awam aya
pepeling musonib ulah ditepikeun sagawaya. Lawan Tinggal. Ya lah tetep kitu kete masalahna teh. Keur mah tukang gitu, keur mah eukeur, heug dibajak eta muron asa dibela. Tawaku polisi teh naon pada ngaganja mah teu dosa. Cuk Pak Ustad menang. Luas ya ulah. Orang kudu anut ke pemerintah. Ini mata. Iya teh kosong nu ngawal heuhna jadi bileuna. Iya paneta tadi teh. Ayo ki baina kumul adawat wal baghdad. Timbul kebencian. Kalau jadi ya akal tuh jadi senot kan. Laut senang. ya dia nu keras. Malah aya ieu cenah teh guys. Tapi eta usul fikihnya, omatnya. Pokoknya mah kalau orang geus nincak kana usul fikihnya, otak teh pasti liar, jadi akal teh pasti liar ciga bieu. Teu pira mimitina khamru, ari khamru teh asirul inab naon? Peresan anggur, kumaha lamun aya perkara suci heug ngalieureun atawa ayeuna daging domba, tuluy gara-gara urang darah tinggi heug jadi lieur. Paneta ge bisa dikategorikeun kadinya. Nah, wayahna tatkala urang eudeuh kikituan, urang kudu apal heula kana hukum asalna. Ame naon mah teu liar teuing. Kan bisa wae jadi segala nanti kita bakal dipatokeun teh kana akal ya. Jadi kana akal. Sedangkan pan ari agama malin akal, agama mah riwayat. Sok sanajan contohna kieu. Dosa panggedena nomor kahiji naon? Musyriknya jelas. Kahiji musyrik anu kadoana naon? Qatlul mukmin. Maehan papada jelema Islam anu katiluna zina. Lamun ayeuna urang eudeuh make akal, meureunna dosa panggedena saksina kudu leuwih loba meureun. Tapi ayeuna jangan ngabuktikeun katakan si Aden musyrik ya. Naudzubillah si Aden musyrik apakah ku aya saksi dua eta geus jadi? Jadi pan dua. Tapi lamun anu zina heug saksina teh ukur aya dua. Jadi teh eta hukum ranjam teu jadi. Saksina kudu opat, bari jeung opat ge kudu lalaki kabeh. Bari jeung kudu ningali ngabuskeun si huluna kana tempatna eta teh. Dalam teu ningali. CCTV teu bisa dijieun alasan. CCTV teu bisa. Lain masalah di zoomna kata hal gitu orang nya meregok saha lah gitu nu eta di video urang teh wayahna euy dari masalah zina mah kudu opat saksi maneh kudu nu leula kana video ieu ditinggalikeun heug jelema opat eta teh jadi saksi tah apakah manehna sah jadi opat saksi anu naon bisa ngajatukeun hukuman had ka anu zina teu bisa tatkala video mah sabab naon kumulya-mulyana Islam nya ge aya hukuman zina tapi tatkala aya anu zina tuluy ayeuna saksi kudu opat dengan syarat-syarat sajabana eta tadi diperketat supaya naon supaya terjadi hada di henteu teh oge anu zina teh jelema Islam ari jelema Islam kurang kudu dihormati ka naon wirai teh lain wibawa teh naon martabat tatkala aya aib teh kudu ditutupan gitu eta teh. Malahan mah tatkala urang nuduh zina ngadon urang pan anu dihukum teh. Aya kana teh had qadfu nuduh zina ka batur. Nuduh zina tanpa aya saksi, tanpa naon, heug urang teh neugdreug nepikeun ka sumpah. Urang teh pan ngadon urang anu di CCTV ge teu kuat gitu. Teu bisa dijieun saksi ya. Teu bisa dijieun saksi. Lamun dihukum urang oge gitu. Eta mah polisi, ieu mah secara agama. Secara agama kade. Karena salaman teu ngaku mah ieu nya. Selama teu ngaku atawa ngaku ngan saksi terjadi teu hadna henteu siga putra saya dina umat pan ku Kanjeng Nabi mana ditutup-tutup saksi aya tuluy manehanana mengakui tapi Kanjeng Nabi kumaha ngomongna boa cenah maneh mah ukur paantal pingping hungkul Kanjeng Nabi dina hadisna bakat ku naon bakat ku ngajaga kana wiraina jelema Islam Jadi tetap unsur eta mah kudu ayanya. kudu aya Opat kum Islam. kum Islam Amun dina hukum polisi mah. nya tadi teh balik deui atiullah war rasul ulil amri minkum tah masalah pajak aslina urang teh teu wajib bayar pajak ieu bakal rada rame ya pajaknya ari masalah pajak eta mah kewajiban jang non muslim anu cicing di negara Islam lamun negara Islam teh contoh orang Cina heug dagang di urang teh kudu ditarik pajakna teh unggal tahun sabaraha pajakna teh 4 dinar minimalna tuluy kewajiban anu lain teh tatkala aya
penduduk muslim pribumi anu ulin ka imam manehanana kudu mekelan anu mana satahun lamun dikalkulasikeun mekelan eta teh abus kana pajak kewajiban manehanana mun ayeuna 4 dinar sadinar teh 4 gram 4 kali 4 genep belas seberapa sih genep ratusan sekitar genep ratusan tahun teh lamun negara Islam secara fikih tapi pan di Bali dari kewajiban jelema Islam lain pajak zakat kewajiban nanti dengan pan kitu da urang mah Indonesia panan republiknya geus anu alasan si ayat lama alasan ajengan anu tara mayar pajak heug motorna teh bodong pernah ditanyakeun wah meureunnan kumaha da jalan eta teh meureunnan menang pemerintah sedangkan pan lamun aya jalan eta urang make teh kudu mayar pajak meureunnan sagorolongna ban eta meureunnan ngeukeutkeun urang ka neraka langsung wijil eta sia cenah teu ngaji fikih tingali atuh cenah dina bab pajak naon lain jizyah bab upeti seorang itu nya kewajiban pajak nu kunaon muslim atuh wajib pajak nu wajib naon keur zakat Tapi kalau polisi kita hari te palebah teu taat ka ulur amrina masuk katanya koda orang Indonesia boga pemimpin heug pemimpin teh mewajibkan orang zakat sok sanajan jelema Islam geus anu wayah-yahnya itu ngantat kala aya nu teu taat pajak geuningan aya ibaratna kitu we atuh urang memakeun urang teh meureunnan jadi rada bijak meureunnan menyikapi batur teh lamun ieu deui ieu mah sebatas ngaronna lamun urang bagian sisanya terus ngaronna aya jadwal ngaronna terus urang teh mampu ieu waktu eta teh dosa tatkala udur mah dosa lamun omprengna nya tuh ayeuna mah bisa aya ridho meureun kitu nya lima omprengna we tunu sakeun teh ompreng wae eta teh atuh wa ulil amri minkum ya ukurnya tuh dosa itu ngaronna ge teh mah eta teh geuningan bongan maneh hirup keneh ari ngaran-ngaran hirupan pangijeng jelema beureunan urang kudu anut kana aturanana eta jadi gunana hukum syariat teh jeung nu kitu da sok ayeuna lamun urang teu make fikih hukum kana teh tasawuf pungkul keneh-keneh sagala nu pangeran naon sia mah jeung ditangaronda ka aing naon hubunganna meureunna da urang mah teu wajib nurut ka maneh pan meureunnan gelo cenah meureunna atau gitu meureunnan ditenggelan meureunnan bongan saat nurut kana fikih tapi lamun fikih teuing ayeuna aya batur anu teu pati ngaronda kurang teh carekan ari sia babal pan teh wajib kumaha sok tamatakan antara tasawuf jeung fikih teh kudu saimbang tasawuf jeung nyikapan batur urang ka batur ta masalah fikih jeung nyikapan batur ka batur tuluy batur ka urang fikih teh anu bisa ngawal syariat soalnya lamun syariat aturannya bakal teh sesuai pemahaman masing-masing kan urang mah dina masalah hubungan yang jelema teh geunahna kieu arek make nu ieu ke batur nu kitu barang beda kawa dina salat urang mah geunahna kieu euy geunahna teh 2 rakaat kabeh kabayang meureun sok ayeuna dina Quran aya teu salat kudu lohor 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 rakaat daeuh ukur nyebutkeun kana kewajiban salat 5 waktu nyebutkeun kana rakaat heug urang teh teu make fikih langsung we kana Quran bari jeung hadisna teu nyaho kumaha pan kitu sangeunahna bakal geunahna atau sumanget teuing urang mah salat lohor teh yang 11 rakaat kabayang saya tahu pertanyaan hai menjadi karena lain-lain dia pembahasan najis amannya lain nasab ya yes hiji deui tapi rada melenceng ya rada melenceng ya kamu sanaya ke urang teh suka boga janji nya ngopi tapi urang teh puasa sunat leuwih alus kumaha batalkeun apa lanjutkeun dan tapi acan kan isu kunaon teh isu ya janjian ngopi urangnya yang puasa sunat kan gitu
Aya nu masalah eta mah contohna paling kieu urang nganjang ka imah batur heug posisi keur puasa sunat tatkala yakin urang teu narima kana tawaran manehanana teu matak goreng teu timbul fitnah lah teu timbul fitnah lanjutkeun puasa hampura urang keur puasa tapi lamun timbul fitnah sia mudu suci atawa kumaha batalkeun selama puasa eta puasa sunat lamun qada mah wajib bae ngomong puasa urang keur puasa. Jadi sok sanajan orang ayeuna leungit ganjaran puasa sunatna oge leungit enon urang meunang ganjaran idul surur jadi ngabuskeun ka bungah ka batur eta teh. Jadi niat teh mau isuk dari puasa tapi mau isuk dari batal tapi dina puasa sunat nya gitu. Dek tapi batal dari kopi. Kalau mikir gitu mah mikir teh bakal urang mau moal puasa sunat we. Bakal teh matakan leuwih geuna mah contohna urang keur puasa sunat teu nganjang ka batur atau ditawaran ku batur gitu. Eta pan bisa termasuk Pak. Jam 5 malam. Urang soalna nya kebiasaan loh. Pan kitu pan naon? Jadi mun kenakalan urang pan gitu. Ciga contoh bieu gitu. Isukan aya janggian heug urang ngabiasakeun puasa sunat sedangkeun tatkala puasa sunat tuluy ditawaran lamun timbul fitnah wajib buka pan mikirna teh meureungan jangan naon puasa sunat mending teu puasa bener teu. Matakan contoh leuwih geurah mah nu tadi. Jadi lamun diabuskeun teh puasa mah puasa we. Tingali jeleumana tatkala kurang teu ditarima aman lanjut tatkala piomongkeun buka gitu. Ustaz dia cenah Pak Haji dijawab teh anu aya panganan teh untuk teh. Naon? Pertanyaan naon? Fakidut tahuren. Fakidut tahuren jadi pangkatna teh jang seseorang anu teu wajib suci karena teu bisa pan Pak. Tapi salat mah teu wajib dikodoan. Eta teh. Fakidut tahuren. Ciga jelema nu dibui, heug dibuina teh bui zaman baheula apa teh bui zaman ayeuna. Heeh, kerangkeng. Atawa manehna teh Islam, hukum Islam teh nu taat tapi maling. Nukeun ka dirangkeng kitu diinget-inget ayeuna teh geus abus puasa acan. Manehna teh puasa ari keur kitu tamat sabulan ujug aya nu ngabejaan Ramadan tanggal 1 meureunnan geus datang. Aduh eta aing sabulan kamari kumaha meureunnan teh jadi puasa sunat. Wayahna kudu puasa deui. Tapi lamun geus kaliwat, heug kaliwat teh teu pati jauh, teu eta mah teu wajib dikodoan si puasana teh. Contoh fakirut tahuren. Oh, eta teu kepikiran kadinya ada ini. Urang mah nu kabayang teh fakirut tahuren teh nya kasus anu jelema dibui we hungkul teu mikir jelema eueuh leungeunnan, tuluy gering, heug teu meunang make cai tayamumna kumaha teh eta. Saya kamari sianya. Tapi eta alus kurang ditanyakeun eta anu kan ditanyakeun. Mendapir Sia mah cara-cara teu ngaji Fathul Qorib tingali atuh cenah kitabna Fakidut Tahuren tingali teh cing teh. Jadi teu wajib susuci langsung salat. Tapi salat eta teu wajib dikodoan. Tilu jadi anu dibui anu eueuh alat jang susuci jelema anu teu nyaho kana waktu tuluy jelema anu pakaianna najis sehingga eueuh di pakaian anu suci bisa dipake salat. Tah selain ti anu najis eta mah teu wajib dikodoan. Tapi lamun anu najis mah sok senajan salat ge jadi nanti salat dihormati waktu engke wajib dikodoan. Lamun najis perkarana mah babehed oi. Babul haidi wan nifasi ilahuna wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina
ma'alil kudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karoma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadhabil khairi wa nukfa kulla syarr Rabbana aslilana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun Tatiyana rusul manun wa firisturata akroma satar wa salatullahi tashal mustafa mandilah hati dan wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala lil kirami syurafa wa ala sabil masabil ghurat amro itu kafan sabat fi hal haso warwatil jashabi hamiri alama shiwa madi wa ala duriyati wa batini wa dohiri amro itu kafan sabat fi hal haso warwatil jashabi hamiri alama shiwa madi wa ala duriyati wa batini wa dohiri Raitu kafan sabat fi hal haso warwatil jaisha bima'in hamiri alama shiwa madi wa ala duriyati wa batini wa dhahiri yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina aduma wastajib minna du'ana karoma ya kariman anta rabbul kuroma yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina aduma wastajib minna du'ana karoma ya kariman anta rabbul kuroma yasiril amro alaina sur'ata inna dal amro alaina aduma wastajib minna du'ana karoma ya kariman anta rabbul kuroma.